ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala zakatun wala hajjun wala jihadun illal humumi bitolabil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sugrining puji anu disarengan ku rasa pangabakti urang sanggakeun ka Allah anu maha suci, anjeunna dat anu sahiji anu nyakrawati ieu prambon langit sinareng bumi tegesna Allahu Rabbi. Sugraning puja anu disarengan ku rasa manah takwa urang sanggakeun ka Allah anu maha wisesa, anjeunna dat anu maha kuasa anu geus nyiptakeun ieu langit sinareng alam dunia buktosna Allah azza wa jalla. Oge sugrining syukur anu disarengan ku rasa manah tapakur urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur, anjeunna zat anu maha ngatur anu parantos masihan nikmat panjang umur sehingga urang samudaya tiasa campur baur dina enggoning laraga syukur. Sholawat sinareng salam anu mangrupikeun salah sawiosna bentuk doa, moga-moga sapapaosna dicurah limpahkeun ka panutan urang samudaya buktosna habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu anjeunna mangrupikeun tuturus laku dina enggoning sumujud kadat Allah. Anjeunna mangrupikeun paripolah dina jero papantunan hirup, uceuk paripaosna teh mah hirup katungkul kupati ajal nu teu nyaho dimangsa, maka yakin urang medar hirup salalawasna kudu ati-ati bisa maca polah sinareng basa. Tilali kakulawargina Kangjeng Nabi anu sapapaosna sepitina sifat iri sinareng dengki, tihilap ka para sahabat anu anjeunna mangrupikeun papayung umat anu akhirna sumarambah kana hate umat anu jauh bisa kakemat anu deukeut bisa kasemat, malar mandar urang samudaya ieu anu hadir ngengingkeun syafaat jaga dina poe kiamat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hadratul kiram wal muhtaram anu kusim kuring dipihormat, pangersa pimpinan majelis taklim anu aya di ieu patempatan, pangersa Kang Haji, sinareng sadaya keluarga, sinareng sadaya dewan kiai, dewan mudarisna anu sihapunten kusim kuring samudaya teu tiasa disebatan sajalmi-sajalmi, namung teu ngirangan rasa takdim takrim ikram simkuring ka samudaya. Anu penting urang doakeun ku samudayana, guru-guru urang samudaya anu masih keneh araya, boh anjeunna anu hadir atanapi teu sempet hadir, sapapaosna digayuh ku hidayah sinareng taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sinareng aranjeunna ku Allah dipasihan kakiatan istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oge teu hilap ka pimpinan lembur papaseuk dayeuh buktosna para aparatur pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RW, Bapak RK, atanapi Bapak Kepala Desa, atanapi anu mewakilina, anu sami kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan aranjeunna oge dina laraga ngalaksanakeun tugas-tugas ke negara anana anu janten tanggung jawab jang aranjeunna,
selama anjeunna ngajalankeun tugas aya dina bimbingan rahmat sinareng hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga aranjeunna kalebetkeun kana ranking khairul umat anu pangsae-saena umat. Oge teu hilap salam istimewa kusim kuring disampaikan didugikeun ka sadayana para ibu, ka para bapak, para muda, para mudi, hadirin hadirat jamaah pangaosan rahimakumullah. Para ibu, para bapak samudaya, simkuring sumanggem ti para ibu, dipayuneun para ibu, para bapak, jite dipayuneun para masayih, para guru, para kasepuhan. Sok sanaos dipayuneun simkuring mah eueuh lalaki hiji-hiji acan. Nu aya teh istri we hungkul dipayun teh ieu nya. Tepikeun teu sawios sepuh samudaya. Simkuring sumanggem di dieu dipayuneun para kiai, para ajengan, tokoh-tokoh masyarakat sanes bade paripaosna ngaburakeun ilmu ka sabudayana da ilmu mah Allah anu uninga, Allah anu mibogana. Ngan mudah-mudahan cumarios simkuring dina ieu kasempetan kalebetkeun kana salah sawiosna hadis Kangjeng Nabi, badlul ilmi ila ahlihi shadaqatun. Masrahkeun ilmu ka ahli ilmu mah bisa ngajadikeun sedekah pikeun abdi. Mudah-mudahan cenah ngajantenkeun sedekah anu mangfaat ku ayana ilmu dipasihkeun kanu janten ahlina. Oge sadayana urang ayeuna calik di ieu tempat, di ieu patempatan sok sanaos neme sateu acana aya gerimis-gerimis karasa ku samudayana. Mudah-mudahan lengkah-lengkah para ibu, para bapak samudaya sinajanten kiparat kana dosa-dosa urang samudayana. Oge urang ke mulih dina ieu pangaosan salianti dosa urang dipupus ku Allah ngalangkungan para malaikat jeung sadaya hajat pangabutuh urang dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina margi kemperiung urang samodelkeun kieu teh ieu tepat sinareng salah sahiji pangandika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dina sapalina hadis anjeunna nguningakeun ma ijtama'a qaumun bi majlisin min majalisil ilmi yatslunahu kitaballahi wa yatadarrasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jadi saur Kangjeng Nabi ma ijtama'a qaumun teu pati-pati kumpul ayeuna hiji kaum kelompok jalmi anu dietang seueur. Ieu jalmi sakieu dietang seueur sabab leuwih ti 3 jalmi anu mana saur Nabi lamun eta kaum kumpul di hiji majlis di antara majlis-majlisna ilmu, kumpul di masjid, kumpul di madrasah, kumpul di pasantren, anu sanggeus kumpul eta si kaum kelompok jalmi anu seueur di hiji majlis di antara majlis-majlisna ilmu, yatslunahu kitaballah anu dina eta majlis teh dibacakeun kitab sucina Allah tegasna Al-Qur'an, dibacakeun di eta majlis teh sholawat ka Kangjeng Nabi, anu di eta majlis teh dipedar tentang kisah jalmi-jalmi anu saroleh, dicaritakeun kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para sidikin, kisah para suhada, kisah jalmi-jalmi anu saroleh. Maka ayat 3 kauntungan pikeun jalma anu sok ruang riung dina majelis ilmu, anu dina eta majelis ilmu dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat sareng dipedar kisah jalmi anu soleh. Ayat 3 kauntungan pikeun urang samudaya. Iji kauntunganana saur Kangjeng Nabi illa nuzilat alaihimus sakinah. Kauntungan anu kahiji pikeun jalma nu sok daek ruang riung dina majlis ilmu,
Allah baris ngalungsurkeun ka eta kaum, ka eta jalmi anu disebatkeun sakinah, ketenangan batin atanapi ketenangan hati. Karaos ku sadaya ibu, karaos ku para bapak samudayana, sakaliun urang lamun keur loba tingkah susah jeung kabingung di imah ibu, lamun angkat ka pangaosan, bawa pangaosan anu sipatna harian atawa minggonan atawa sasihan, komo lamun urang salikna di sisi masjid atawa dina emper masjid, itu ketenangan batin anu dijanjikeun ku Nabi jang jalma anu samadelkeun kitu sok buktos. Ciri buktosna jalmi ku Allah dipasian ketenangan batin dina sawaktu keur aya dina pengajian teh saeutik jalma nu keur pangajian sok dugikeun ka salare jeung nunutan Bapak di mana-mana rata-rata itu. Mangga ibu neangan tempat anu raosnya memang rada gerimis ya kan sina janten hujan rahmat pikeun urang sabudaya. Dina mana para ibu para bapak sambil ngadoa sabab salah sahijina tempat atawa waktos mustajabna doa teh indak dujulul ges dina sawaktu lungsurna cai hujan ti langit ka bumi eta mangrupakeun salah sahijina sabab jang mustajabna doa. Salah satu ketenangan batin, ketenangan jiwa anu ku Allah dipaparinkeun ka jalmi anu keur tolab ilmu, Allah masihan sakinah ketenangan batin. Cirina ceuk tadi saur simkuring teu saeutik jalmi anu aya dina pangaosan teh sok rajin dugikeun ka sare atanapi nunutan. Tapi dibere hujan kieu mah ibunya di luar mau nunutan jigana ngan ari anu di jero mah jigana asal dipepene keur mah hujan ngalirincik tak kitunya. Ieu sim kuring anak kudu nyang hareup ka mana ieu urusanna nya. Biar aku yang hareupan jalan itu nya. Wios mengkol saeutik ibu itu nya. Tak kitu, mengkol saeutik ibunya. Siapunten ya, ka bapak-bapak, ka ibu-ibu beliin kepengkeran deh. Ari mengkol ka dia istri hungkul itu Pak. Cuman anu jadi pertarosan pikeun urang samudaya, lamun aya jalmi ku kinten-kintenat saur para ibu para bapak lamun keur kaayaan dina majelis ilmu, keur ngaji, keur ngabandungan pengajian tapi dibarengan ku sare atawa ku nunutan kinten-kintena awon atawa saya bu imananya we heula pada keur hujan. Itu jawaban mah relatif tergantung kumaha ibu anu bade ngajawabna. Lamun aya jalmi anu ngajawab ustad, lamun aya jalma keur ngaji atawa keur taklim dibarengan ku sare atawa keur nunutan eta cenah ge hukumna sae pek jawab sae ku ibu lamun bener mah sae. Da lamun disebutkeun sae memang aya saena di eta teh ibu. Ciri saena nama lamun jama aya nu sare atawa nu keur nunutan dina majelis ilmu eta teh pertanda jalma na teh jalma sehat lain jalma gering Pak. Muka seprit hese itunya cai we tuh. Disebutkeunana teh jelema sager jelema sehat. Da cirina jelema cager jelema sehat jaman sok nunutan dina majelis ilmu jalmi anu gering mah pa boro-boro ayeuna hayang sare mancing hayang bisa nunutan oge tepikeun ka hese jaman nu keur galering mah sok geura ketingali ku bapa di lembur. Lamun di imah aya jama anu keur gering boro-boro titah sare titah nunutan ge hese sebu sadayana. Mata kurang mah alhamdulillah ku Allah teu dibere gering, ku Allah teu dibere riut-riut acan. Begitu datang ke majelis ilmu, karek oge sajam setengah jam ngupingkeun pangaosan, lepe urang mah ngadon sare atawa nunutan. Pertanda urang mah jalma anu sehat tepu sadayana.
jalma nu gering mah hayang sare jeung hayang nunutan ge nepikeun ka kudu dipancing heula ku obat tidur. Nu kieu mah teu kudu dipancing ku obat tidur ciri sarehatna. Eta dina hiji sisi sepuh samudayana. Anu kadua lamun ditempo dina sejarahna itu kapungkur aya salah sahiji nabi di antara nabi anu kurang wajib dikanyahokeun urang uningnya aya nu disebutkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Dina hiji waktos Kangjeng Nabi Musa alaihi salam anjeunna munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Dina eusining munajat Kangjeng Nabi Musa ka Allah, anjeunna tumaros ka Allah dina sajeroning munajatna. Saur Kangjeng Nabi Musa, ya Allah, abdi teh adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Gusti. Pikeun ngajadikeun karegregan pikeun diri abdi rek cumarios kadampal salira Gusti. Nah Gusti anu ku abdi dianggap pangeran, Gusti anu ku abdi sok disembah beurang jeung peuting. Apakah Gusti osok kaserang ku ngaran panyakit sare jeung nunutan? Saur Kangjeng Nabi Musa kapungkur kitu sabu sadaya ka Allah taala dina munajat. Waleran Allah kapungkur ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, Musa, lamun anjeun hayang nyaho jawabanana, kami sok sare atawa tara sare, kami sok nunutan atawa tara nunutan. Saur Allah, sok Musa geura maneh calik bari sila. Nabi Musa dina kisana anjeunna calik bari sila ibu. Nalika Kangjeng Nabi Musa calik bari sila, saur Allah, Musa tadi hareupeun maneh teh aya cai dina botol. Botolna sok geura ku anjeun cekel bari anjeun sila geura Musa. Nabi Musa calik bari sila bari panangan katuhuna nyekelan botol sepuh sadaya. Lilaling lila dan Nabi Musa ge sami kawas urang jelema biasa dina hiji sisi mangagaduhan sifat aradul basariyah. Lami-lami teuing mah Kangjeng Nabi Musa ge calik bari panangan katuhuna nyekelan botol kaserang Kangjeng Nabi Musa ge ku panyakit tunuh. Ayeuna Kangjeng Nabi Musa teu karaos tina nalika anjeunna eukeur sila bari panangan katuhuna nyekel botol lep Kangjeng Nabi Musa teu sadar sepuh samudayana nunutan. Seketika Kangjeng Nabi Musa nunutan dina waktu sarita, ieu botol anu aya dina panangan Kangjeng Nabi Musa anu keur dicekel murag dina waktu sarita. Begitu murag, ancur eta botolna berserakan di hareupeun Kangjeng Nabi Musa, da botolna dijieun tina bahan beling. Begitu murag Kangjeng Nabi Musa hudang tina nunutanana, didinya Allah ngawalon ka Nabi Musa alaihi salam. Saur Allah, Musa, lamun kami pangeran anjeun anu ku anjeun sok disembah beurang jeung peuting, lamun kami kasipatan ku sifat sare atawa nunutan, maka Musa ieu langit anu 7 lapis jeung sakabeh eusi-eusina, ieu bumi anu 7 lapis jeung sakabeh pangeusi-pangeusina bakal hancur berserakan saur Allah seperti hancurna botol anu lagrag dina leungeun maneh. Ieu pertanda sepuh samudayana Allah mah teu kaserang ku panyakit sare jeung nunutan. Matak dina ayat kursi anu kurang sok diwirid sok dibaca sabanta salat dina wiridan, Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum, teterap ka Allah manu disebutkeun sare jeung nundutan teh. Alhamdulillah urang mah lain pangeran, urang mah jalma biasa, lamun dibere ayeuna panyakit sare jeung nunutan teh wajar sepuh samudayana. Ngan peda ceuk Imam Ghazali alus nama anjeun cenah ulah sok mere ilmu ka jalma anu keur nunut, sabab bisi salah kuping sepuh samudaya kadituna. Matak harudang heula ka ibu ka bapak samudayana, bisi boga rasa kapepene ku ngaruy, bisi boga rasa kapepene ku nu nyarita ieu kok garuga heula. Hiji eta. Anu kadua anu dijanjikeun tina hadis Kangjeng Nabi, jalmi anu sok ruang riung dina pangaosan, bari di eta pangaosan dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat, dipedar tentang kisah jalmi-jalmi anu saroleh,
wa ghasiyatuhumur rahmah. Maka tempat anu dijadikan majelis taklim, masjid anu dibacakan Quran jeung sholawat, madrasah anu dibacakan Quran jeung sholawat, pasantren anu di jerona leueut atawa pinuh ku aktivitas-aktivitas pengajian, pahala anu kadua, hikmah anu kadua urang kempel dina pengajian, wa ghasiyatuhumur rahmah. Tempat anu eta dipake ruang riung ku urang sauna baris dilimpudan ku rahmat kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ayeuna kempel di masjid, bapak ibu aya nu di madrasah, bapak-bapak seseueurna di masjid, ieu urang kempel di masjid di madrasah jeung nu aya dina terlas dina buruan ieu kenging rahmat kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya sakalin aya acara samenan mah dibere hujan masjid teh pinuh. Alhamdulillah. Duh kalamun eueuh saman mah wayah kieu teh masjid teh teuing pinuh teuing henteu sebut sadayana. Matak abdi kade ka ibu ka bapak samudayana terutama ka bapak-bapak. Yeuh bapak, masjid di akhir zaman teh kade nasibna teh kawas seperti pasaran. Ibu ninga pasaran? Paranti manggul mayit ibu. Kumacana ustad geningan masjid akhir zaman seperti juga pasaran. Rata-rata sepuh samudaya kapungkur mah di lemur abdi lamun aya jalmi anu maot osok diganong atau osok dibawa ka pangkuburan teh dina sarung ibu. Digarotong geningannya. Sami digosokeun anu kitu. Aya keneh jigana. Itu hadisna riwayat Siti Aisyah kapungkur. Siti Aisyah dina nalika anjeunna nuju ngadaweung jeung Kangjeng Nabi di papancik bumi atau dina terlas bumi, kapayuneun Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah katempo aya aleutan sahabat anu keur mamanggul mayit anu mayitna teh diganong atanapi dipanggulna teh dina semacam sarung sepuh sadaya. Dugikeun ka saur Siti Aisyah ka baginda Rasul, Gusti Rasul lamun sektia ma abdi ku Allah diparengkeun maot leuwih ti heula maka abdi mah alim lamun sektia ma maot digotong ka tempat terakhir nu disebutkeun kuburan alim digotong sapertikeun mayit anu awewe itu anu ngan saukurkeun dibawana dina sarung. Cek Nabi naros ari kitu kunaon Asyah pangnambung kitu sanaga sabab lamun mayit kuring aina ku Gusti Rasul atau ku para sahabat dipanggulna aina dina sarung. Duh Gusti Rasul meureun katempo lungkak lengkikna awak kuring teh. Sabab mayit lamun dibeungkeut 5 komo lamun awewe mah ibu sabudayana susu ngajenolna bakal katempo. Terus aina kabalahanap gitu tanya bujur dempokna bakal katempo lamun di naonna lamun aina dibeungkeut eta mayit pas gigireunana. Lungkak lengkik awakna mayit bakal katempo lamun geus dibungkus ku kain kafan sumawona lamun sektia dipanggulna eta mayit ka makbaroh teh make samping mung teuing ceuk Siti Aisyah lamun kami maot digotong ku para sahabat kawas mayit anu itu Gusti Rasul sabab sieun katempo ku para sahabat lungkak lengkikna cenage tubuh kuring ceuk Siti Aisyah. Matak didinya awalna Kangjeng Nabi marentahkeun ka para sahabat nyieun anu disebutkeun pasaran sepuh sadayana. Sabab dina pasaran mah moal katempo lungkak lengkikna awak mayit teh sepuh sadayana. Ieu kade masih di akhir zaman bisi kawas pasaran. Jelema di mana-mana ayeuna aya nu maot ribut kabeneangan pasaran janga gotong mayit ka makbaroh ka pangkuburan. Kusabab eueuh akhirna ajengan nunu Kang Haji di dieu rapat jeung RT cek Kang Haji RT atuh kumpulkeun masyarakat kapan di urang teh sok aya anu maot sedengkeun ari nu maot teh penting ku urang kudu dibawa kan ka makbaroh ayeuna mah geus teu usum ku samping komo usum hujan samodelkeun kieu mah uang nyieun pasaran we ayeuna mah uang papatungan we masyarakat sok sugan 10.000 atawa 20.000 ewang mah ku emutan abdi Pak lamun aya ajengan jeung RT jeung RW badami di masjid jeung warga masyarakat
jang nyieun pasaran aya papatungan 10.000 ewang 20.000 ewang jigana moal makan waktu sabulan sapoe 2 poe ge ngumpulkeun duit anu 10 ribuan nepikeun ka meunang bahasana 2 juta jang meuli pasaran jigana isuk ge bisa jadi meuli da kabeh butuh sabusadayana ngan aneh di mana-mana pasaran lamun geus dibeli ke ketua DKM terus diteundeun ayeuna digigireun masjid hiji jelema osok sieun ku pasaran ibu leres kitu lain osok sieun ku pasaran komo lamun pasaran etana tadi beurang tas dipake cenah ge ngagotong mayit diteundeun deukeuteun pangimbaran imam heg anu datang ka masjid subuh lain pangheulana imam jigana sok kabayang keneh ku jelema anu tadi beurang nempo teh jadi aya sieun ku pasaran ieu ge sieun teh kitu ayeuna di hiji tempat butuh masjid hayo masyarakat orang udunan uang ayeuna sok maneh 100 maneh 200 maneh 1 juta maneh 3 juta sesuai jeung kadar kemampuan masjid bisa terbentuk dina jarak sabulan 1 tahun 2 tahun masjid mentereng bisa jadi megah tapi anu ngajadikeun hanjakal sok sieun masjid pa alus-alus tapi geus beres masjid jelema jadi sarieun ku masjid tingali bapak ulin gerak ka daerah Ciamis Pak ya Allah di Ciamis mah unggal RT aya masjid aralus Pak tapi lamun bapak milu sholat lohor milu sholat asar minimal nu sholat teh 2 3 sepuh samudayana sarieun ku masjid kawas diibaratkeun sarieun ku pasaran anu kadua biasana lamun ayeuna patua DKM Pak RT Pak RW geus ngumpulkeun duit dibelikeun kana pasaran geus dibelikeun kana pasaran pasarana diteundeun di deukeuten masjid hei ceuk RT teh rapat deui masyarakat alhamdulillah duit kamari anu 10.000 20.000 30.000 geus dibelikeun kana pasaran pasarana geus aya itu dina pangimaran cik RT anu rek nanya ka warga masyarakat anu geus papatungan cung di antara masyarakat saha anu leuwih ti heula hayang ngasupan kana pasaran kabeh moal aya nu daek Pak di absen saurang-saurang sok sanajan di absen pangkolotna heula mung kabeh oge ieu masjid ge kitu kasieunan masjid di akhir zaman anu dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi masjid dibangun pamegah-megah pa indah-indah pa hade-hade kaligrafina pa alus-alus tapi dina sawaktu masjid geus terbentuk masjid geus jadi masjid geus mentereng teu saeutik nasib masjid du kawas pasaran jelema mung ngareusian kana masjid seperti embungna jelema ngeusian kana pasaran emut ku bapak padahal masjid teh lamun di jerona dibacakeun Quran lamun masjid di jerona dibacakeun sholawat lamun masjid di jerona dibacakeun dipedar tentang kisah jalmi-jalmi anu saroleh eta bisa ngajadikeun salah satu tempat gosiat humur rahmah rahmat kanyaah Allah baris turun ka masjid anu di jerona masjid ayat takmir aya jamal sok ngamakmurkeun kana masjidna mudah-mudahan urang anu hadir ieu bakal kabere sapusana ku rahmat pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Matak baheula mah ibu abi keur ngaji inget kene ceuk bahasa guru dak ye ari masjid teh ceuk urang Sunda. Dari urang Sunda mah pinter bahasa, pinter ngareka-reka carita. Masjid teh cenah eta teh kirataaneun. Ari masjid teh cenah hurufna teh 4 mim sin zim jeung dal aya nu ngahartosan cenah ari mimna masjid teh Majidullah lamun hayang jalma meunang kaagungan Allah tempatna aya di lebet masjid sinna aya nu ngahartosan Saadatullah lamun jalma hayang meunang kabagjaan ti Gusti Allah tempatna aya di masjid jimna cenage jannatullah surgana Allah Subhanahu wa taala artina lamun jalma hayang meunang ayeuna karcis pikeun lebet kana surgana Allah jaga di akhirat
salah satu kunci anu bisa nganterkeun urang kana sawarga ayana urang istiqomah iktikaf resep di masjid. Bahkan aya nu ngartosan dalna masjid teh dabatullah kendaraan ti Allah anu baris nganterkeun jaga jelema mentas dina sawaktu nyukang dina siratal mustaqim. Ibu sakedeng di urang bakal ibadah haji bakal ngalaksanakeun ibaran kurban sakedap deui. Cek para kiai sok nerangkeun dina mingonan sanes sato-sato anu dijadikeun kurban cenah jaga teh bakal jadi kendaraan yang mentaskeun urang nyukang dina siratal mustaqim saur para kiai kitu. Tamahan ayeuna hiji deui anu bakal mentaskeun jeung anu bakal nganterkeun jelema jaga nyukang dina siratal mustaqim lain ngan saukurkeun hayawan anu dijadikeun kurban hungkul, tapi masjid pun itu bisa dijadikan alat jang kendaraan pikeun mentaskeun jelema jaga nyukang dina siratal mustaqim. Mata kabayang ku ibu, kabayang ku bapak. Cik abi nanya ka ibu jeung ka bapak samudayana, ibu lamun urang ayeuna naik mobil yaik eta mobil teh ayana teh pas pisan eukeur nyukang dina hiji cukang anu kacidap pisan jauhna bari dihandap teh caina badag umpal-umpalan, maklum ngaranna ge cukang gede sepuh sadayana. Urang kabeh dina mobil yaik urang diparengkeun misakeun dina mobil teh naik teh ngan saukurkeun nangkel dina lawang pantona sieun lagrag teh ibu. Jigana sieun lagragnya lamun urang nangkel dina tangkelan mobilna, nangkel urang misakeun dina kaca mobilna, nangkel urang dina lawang pantona, sieun ting lagrag urang dina eta mobil hek ka jurang atana hek misakeun kana cai da ayeuna mobil ayeuna posisina dina sasak. Tapi lamun jalma anu hirupna aya di jero mobil sanajan ngaliwatan cukang anu burangrang cek paribasana, sanajan digigir jeung gigirna aya lamping aya misakeun cai badag, raos se karasana teh da teka tempo da dirina ge aya dina jero mobil. Kitu deui lamun diibaratkeun jalma-jalma anu sok resep cicing di jero masjid, jalma-jalma anu sok resep cicing dina terlas masjid, sieun teuing nu caricing dina terlas masjid lamun keur pangajian engke sabada sim kuring jaga mentas dina siratal mustaqim ayana teh dina terlasna sieun teuing lalagrag jaga dina cukang siratal mustaqim. Moal di luar deui Pak isukan mah nya enjing mah di jalerok nya upami mingonan teh kitu ulah sok di luar lebetan heula geuning di jalerok heula nya bisi jaga urang nyukang dina siratal mustaqim eta nangkel paur jaga teh. Cek ibu cek bapak leuheung cenah jengan nangkel ge parbat teu nangkel acan cenah kuring mah nya. Ulah aya leuheungna lah. Alhamdulillah urang jadi ahli masjid ku Allah baris dirimpahkeun ku ngaran rahmat sabab urang ayeuna keur aya dina taklim aya dina pengajian. Nu katilu sepuh samudayana hikmah ayeuna urang pengajian cicing dina majelis ilmu anu dibacakeun teu tadi Quran sholawat dipedar kita jalmi-jalmi anu saroleh wa haffathumul malaikah. Hikmahna urang ngaji teh hikmahna urang kukumpulan dina majelis ilmu Allah baris ngalungsurkeun kana eta tempat anu dina eta tempat keur aya taklim ngalungsurkeun ribuan para malaikat anu sayakin yakin sim kuring Pak di mana-mana malaikat lamun ku Allah diturunkeun di hiji tempat anu di eta tempat keur aya taklim keur aya pengajian anu di eta tempat aya nu keur maca Quran aya nu keur hadoroh aya anu keur tahlil aya nu keur tadarus aya nu keur aurodan yakin 100% lamun malaikat turun dina waktu harita tugas malaikat tuku Allah diturunkeun ka hiji majelis taklim pasti ngabogaan fungsi jeung gawe. Fungsina malaikat lamun kalau diturunkeun hiji rek ngaminan kana pamentana jalma-jalma anu keur ngadoa di eta majelis taklim. Maka abi sok nyarankeun ka para ibu ka para bapak sakalin urang lamun keur pengajian sanajan ceuli urang ayeuna keur ngabandungan maka dina manah urang sok keurenteskeun naon bae hajat pangabutuh urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadikeun pangajian jang tawasul pikeun ngahasilkeun sadaya kama butuh urang samudayana insyaallah
pangabutuh urang anu digerenteskeun dina sawaktu urang keur pangajian, malaikat tuh kalau diturunkeun baris ngaminan kana doa urang nu dikertegeun. Teu fungsi malaikat anu kalau diturunkeun ka majelis ilmu salieun ti para malaikat erek pangaminkeun kana doa-doa jalma nu ngadoa. Moal semata-mata malaikat kalau diturunkeun angin malaikat baris boga fungsi anu kadua rek pangmentakeun pangampura jang jalma anu aya di majelis ilmu. Ieu priyogi ku ibu ku bapa di uninga teu aya ibu samudayana hiji aktivitas kegiatan anu merekna agama anu bisa ngagempur jeung ngahancurkeun kana rajana dosa anu aya dina awak urang teu aya deui iwati ku cara tolabul ilmi. Hadis sahih anu aya dina kitab Bukhari Muslim Kangjeng Nabi nguningakeun inna minadz-dzunubi dunuban sanyana di antara dosa-dosa anu dilakukeun ku manusia aya nu disebutkeun dunuban aya nu disebutkeun rajana dosa anu mana eta rajana dosa anu aya dina awak manusia saur Kangjeng Nabi la yukaffiruha salatun moal bisa dikiparatan ku ngaran salat fardu wala siyamun moal matak bisa dikiparatan ku ngalaksanakeun puasa wala zakatun eta dosa anu aya dina awak manusia moal bisa dikiparatan ku ngalaksanakeun zakat wala hajun moal bisa dikiparatan ku ngalaksanakeun ibadah haji ka tanah suci bahkan wala jihadun dosa nu aya dina awak manusia moal bisa dikiparatan sekaligus ku ngalaksanakeun jihad dina jalan Allah Subhanahu wa taala illal humum bitalabil ilmi terkecuali saur Nabi raja dosa anu aya dina awak urang cuman bisa dikiparatanana ku urang ngagaduhan cita-cita jeung rencana hayang tolabul ilmi. Jadi ieu urang ruang riung kieu sok sanajan sifatna sederhana, sanajan keur kaayaan hujan, sanajan para bapak yakin tas aya dina kacapean tadi dina waktu beurangna, ibu-ibu ge sami tas aya dina aktivitas sape dina waktu beurangna, tapi urang nyempatkeun sajam atawas 2 jam dina majelis ilmu, dosa-dosa anu baradag, dosa-dosa anu nyangkaruk aya dina ati nu aya dina awak urang insya Allah bakal kapupus ku hadirna urang kana majelis ilmu. Tak kudu daek ngaraji ibu-ibu samudaya metak ieu di judulan pangaosan ku Alhaz Haji Ceceng ieu teh sejak sauna teh hari kenaikan kelas leres ibunya sakola agama sinareng PAUD ayeuna keur usum di mana-mana samen bahasana ibu di abi oge samen teh entos tadi siang bapak sadayana di abi mah tadi enjing-enjing dugikeun ka lohor ngalaksanakeun samen sakola agama sinareng FAUD sekalian sinareng perpisahan teh tadi teu aya acara peutingan di abi mah sabab di abi mah geus ngajadikeun rutinitas acara anu sifatna insidentil anu semerbak osok dilaksanakeun dina sasi Maulid Kangjeng Nabi. Insya Allah simkuring sanajan karena bulan mulud hampir sabara bulan deh ibu itu Haji Muharram Safar mulud hampir 4 bulan deh ibunya 4 bulan deh bulan mulud simkuring geus ngonang ajengan karek 2 minggu jang bulan mulud Insya Allah engke urang dia sina haladir ka Gunung Gede bulan mulud tanggal 22 malam Ahad jeung malam Senin mubaligna parantos ngulem di Jakarta kamari nembe 2 dinten ngulemna Insya Allah ngan bawa kali disebutkeun Insya Allah sepuh samudana lerencangan bangsa habaib anu baris hadir Insya Allah ka Gunung Gede ke dina waktosna. Mudah-mudahan orangnya di Pasian Nusa ibu samudayana sehingga bisa hadir ke dina waktosna karena panggulem simkuring sanajan lila keneh ieu teh. Dari ngulem di Jakarta mah ibu sauna teh minimal 6 bulan, minimal 4 bulan kedahna teh. Mata abg kamari begitu ngulem ajengan cekengan. Tapi ke bahasa Indonesia di itu mah. Ajengan abi ngulem cekeng ngaji tanggal 22. Aduh alhamdulillah cenatan masih kena sosong tanggal 22 andai kata tanggal 23 tanggal 24 saya punya agenda ke NTB Nusa Tenggara Barat tapi alhamdulillah di abi insya Allah sona bisa hadir ke dina waktosna ieu keur ngalaksanakeun perayaan samen ibu
tadi orang nyamenkeun barudak, nampilkeun barudak, naikkeun kelas barudak tina kelas 1 kana kelas 2, tina 2 kana 3 parat nepikeun ka kelas 6. Di sekolah agama masa ku jarang disebutkeun kelas 7 di sekolah agama. Dina PAUD tadi paringkeun sami tas aya samen sekaligus pelepasan siswa. Anu intina sadayana mengharapkan ku ayeuna lembaga pendidikan di mana-mana lembaga pendidikan enak kerame ngalaksanakeun perpisahan jeung samenan satu tujuan anu ngajadikeun indung jeung bapa urang hayang mencetak putra putri urang janten murang kali anu soleh tur soleha. Terus gitu ibunya ikade bapak anu geus kaambe ku abdi anu geus kaarandapan ku abdi baheula keur masantren. Biasana lamun di hiji kampung aya lembaga pendidikan minimal aya sekolah agama we di hiji kampung. Komo lamun di kampung eta aya pasantren biasana marwah itu biasana marwah kampung nama baik kampung biasana sok kaangkat Pak biasana. Contoh ayeuna urang misalkeun di daerah Ciberem sepuh samudayana kapungkur aya almarhum ajengan Ruhiyat mimpin pasantren di daerah Bantar Gedang anu tenar dapikeun ka ayeuna naon ngaran anu tenarna pasantren Bantar Gedang padahal Bantar Gedang ngaran kampungna tapi kusabab didinya aya pasantren marwah kampung kabawa. Lamun bapak misalkeun init-initan ka daerah kulon rada jauh urang ngomongkeun di daerah Manon Jaya di diketanana misalkeun di daerah Kalimanggis Kawasim Kuring di ditu pasti bakal harum. Wah ieu orang Manon Jaya, ieu orang Tasik, pasti ieu teh Tegalna ti Huda Miftahul Huda kabawa marwahna kabawa nama baikna. Sapertoskeun di dieu sami aya lembaga pendidikan anu dicepeng ku Kang Haji sareng anu sanes-sanesna kabawa ieu marwah ngaran kampung gara-gara aya lembaga pendidikan sepuh sadayana. Matak sok aya nu naroskeun ka Sim Kuring. Kang terang teu cenah ge misalkeun ka Pak Haji Nunu. Ke Haji Nunu mana? Eta cenah Haji Nunu anu ngabogaan masjid, anu ngabogaan madrasah, anu ngabogaan FAUD. Dibahasakeun kitu mah terang sepuh samudayana. Jadi lamun ayeuna lembaga pendidikan di hiji lemur mawa marwah mengangkat nama baik ngalan lemurna berarti secara otomatis anu kudu ngarasakeun bangga ku ayeuna lembaga pendidikan lain ajengan nu kudu bangga sepuh sabudayana tapi kudu anu pangheula-heulana ngarasakeun kebanggaan lamun kaangkat marwah ngaran hiji lemur pasti nu pangheulana kudu bangga teh para pejabat-pejabat nu aya di eta lemurna. Kudu nama RT anu ngarasa bungah teh kudu nama Bapak RW anu ngarasa bungah teh kudu nama Bapak Kepala Desa anu ngarasa bungah teh sabab eta kampung kaangkat gara-gara aya lembaga pendidikan sepuh samudayana. Matak ampun paralun naudzubillahi min dalik di mana baik misalkeun lamun aya di eta tempat hiji lembaga pendidikan anu geus membawa nama baik kampung tapi aparat-aparat pemerintahan teu solid ka eta lembaga pendidikanana berarti secara otomatis dirina teh sepuh samudayana hayang ngahancurkeun deui kana marwah kana wibawa nu aya di eta kampung. Ya Allah abdi ulin ka Cibenying daerah Karangnunggal. Di daerah Karangnunggal Cibenying aya nu disebutkeun pasantren Manarul Huda. Tapi nu tenarna tetep Kang Haji Adang teh pasantren Cibenying. Cibenying kampung anu kabawa-bawa. Itu marwah sepuh sabudana anu kedah dijaga ku urang-urang samudayana. Komo ayeuna marwah pendidikan anu aya di ieu kampung anu dikelola ku para ustad ku para kiai geus jelas yang membawa marwah mawa seungit ngaran kampung di setiap-tiap tempat. Anu intina pikeun mencetak generasi muda jadi jalmi anu soleh tur anu saroleha. Ye sina emut ibu bapak samudayana mencetak murang kali anu soleh tur anu soleha teu sababari sapertikeun malikeun dampaleungeun hese ibu hayang mencetak murang kali soleh tur soleha teh hese karasa ku ibu ku bapak
matak sakapeung masuk rada amek abi teh sebuah sadayana ko maneh mah cekeng bapak ko maneh mah cekeng ibu hayang jadi budak teh saroleh kabe oge diteuneun di sakola agama kos di abi tadi sambutan kitu hayang soleh diteuneun ka PAUD hayang soleh diteuneun ka pasantren tapi kunaon cekeng ku indung jeung ku bapana teu dicontohan heula kasolehanana sesah sebuah sadayana sehingga ku sabab sulit pikeun mencetak ayeuna murang kali anu soleh tur anu soleha. Para ulama masihan resep dina cariosan-cariosanana minimal ibu-ibu bapak-bapak sabudayana pikeun mencetak murang kali anu soleh tur anu soleha ibu jeung bapak kudu nyiapkeun 3 persyaratanana dicatet ku ibu catet ku bapak emutkeun dina pikiran bapak lamun hayang urang mencetak murang kali anu soleh tur soleha minimal aya syarat anu 3 anu teu meunang henteu ieu ku urang kudu aya hiji Pak jang mencetak murang kali anu soleh teh kudu iksarud doa kudu ngalobakeun ngadua geuning kudu ngalobakeun ngadua boro-boro pangkatna urang ibu bapak salaku jalmi anu biasa urang mah gawe nageungan saukurkeun ka sawah jeung ka kebon ka masjidna oge carang sakapeung kana pangajian geungan saukurkeun mawa awak sesat tina ladang capek urang mah jalma biasa tingali pangkatna lain wali deui pangkatna lain sidikin deui pangkatna lain ulama deui tapi pangkatna seorang nabi anu disebutkeun Nabi Ibrahim alaihissalam anu jadi kakasih Allah subhanahu wa ta'ala anjeunna hayang ngengingkeun keturunan anu soleh Nabi Ibrahim pun ngadua Rabbi habli minas solihin Gusti cek Nabi Ibrahim paparinan abdi duriyah turunan anak incu anu soleh cacak Nabi hayang boga anak anu soleh ngadua ka Allah komo urang nu lain nabi-nabi acan jigana ngadu anak kudu saktaker kebek leuwihun daripada Nabi Ibrahim alaihissalam maka alhamdulillah Nabi Ibrahim begitu anjeunna beres ngadua hayang dipasian turunan anu soleh tur anu soleh ku Allah subhanahu wa ta'ala dina jarak anu tepati lila Allah ngaijabah ngalungsurkeun 2 turunan ka Kangjeng Nabi Ibrahim Nabi Ishak sinareng Nabi Ismail alaihi salam anu dua-duana nabi dua-duana murang kali anu soleh anu patuh taat ka Allah jeung anu patuh taat ka nu ngajadikeun sepuhna tina ladang ngalobakeun ngadu atak ibu kade mun hayang budak soleh teh ulangan saukurkeun diteundeun hungkul di pendidikan tapi ibu jeung bapana ge di bumi kudu sering ngadoa bahkan ibu itu alhamdulillah hari adat di lemur urang mah nya ngadua budak hayang jadi soleh hayang dina soleh teh di baheula mula alhamdulillah di urang mah bahkan anu aneh mah di urang mah sepuh samudayana jelema lamun eukeur kawin Pak itu ngaranna ge kawin tas beres di akadan sok aya hiji ajengan anu titah nyawer mere papatah ka panganten ajengan nepikeun sok ngabahasakeun kieu ieu para ibu para bapak ieu panganten anu enggal kene di akadan upami cenah geuningan ku Allah suatu saat diberi katurunan mudah-mudahan wang doakeun turunanana sinajanten barangkali anu soleh tur soleha padahal nyieuna oge encan tapi doana mah geus dipanjatkeun sepusa nyieuna mah encan ku sabab hayang-hayangna anak soleh beres orang akad baheula tika didoakeun ku para kiai hayang jadi boga turunan anu soleh pentingna orang digawe ibu minimal lamun orang hayang boga budak anu soleh mimiti orang aina ngadua jeung dina sabet orang nyieun anak teh mimitian ku ngadua sepuh sadayana bismillah heula Allahumma jannibni wa jannibna syaiton heula memeh barang gawe anu samodelkeun kituna beres segeuningan kitu sepuh samudayana tepati lila pamajikan urang gara-gara ngahiji jeung salaki urang sabulan 2 bulan beteungna jadi bareuh Pak aya bahasa cek guru mah baheula mobil jeung mobil mah ibu lamun tabrakan teh kentob cenah ge ibu tapi lamun awewe jeung lalaki tabrakan dina kasur beteung awewe lamun geus tabrakan bakal kumaha kentob atau mucunghul
pucungulnya lalaki jeung awe mah tabrakan telin kentob gawas mobil tepi we geuningan usia kakandungan bojo urang bapak jaga teh nya tau baheula teh lamun geus 4 bulan Kang Haji naon cek Kang Haji engke mah nya wartosan we cenah sambil salat maghrib masyarakat anu aya di lebet masjid beres wiridan diangkir ka bumi cek Kang Haji bade aya naon kitu bade salametan naon salametan cenah ge pun bojo pedah nuju ka kandungan dugi yuswa 4 sasi osok di dieu kitu lain sami osok daratang geuning sepuh sabudaya tatangga teh nya ka imah urang-urang anu keur hamil ibu nu keur hamil 4 bulan teu kitu dahareun disadiakeun komo lamun di abi mah ibu laingan saukurkeun dahareun hungkul ya perbedaan jeung Gunung Gede di Gunung Gede mah lamun aya luang riung terutama di RT abdi dahareun geus puguh aya balik dibere besek leuwihna ayeuna geus ampir tradisi 2 tahun aya amplop ayeuna mah di kanu marilu ka imah teh bedul di Gunung Gede mah ibu sakis lamun leuletikan riweuh di Gunung Gede mah salametan beuteung ala siji ewang amplop 10.000 ewang kabeh di Gunung Gede eta tanyakeun teh abi mah budak 3 kitu tak kamari oge entas anyar keneh kitu tanya wah eta teh baru ngaheun barudak mah geus puguh kolot ge leuwih bungah jiga teh nya paribasa buburuh iuh naon eta teh nu dipenta ciknya itu panu dipenta sami cek carogena teh kitu Pak Kiai jeung masyarakat abdi sengaja ngangkir para bapak para kiai samudayana teh kusabab bojo abdi nuju hamil nuju ka kandungan 4 sasi hoyong munut doa we ti sadayana ieu murang kali anu masih kada bentuk jabang bayi anu aya dina rahim bojo abdi sinau pangdoakeun hayang jadi budak lamun lahir anu soleh tur soleha matak ngersakeun ka para kiai pangmaoskeun surat Yusuf hayang sina jadi kasep bari soleh pangmacakeun surah Maryam hayang jadi solehah bari kayanana cantik atawa geulis rata-rata kitu sepuh sadayana termasuk di abi sok nanya eta mah ibu sok ngabalikeun naon mang dia ngomong eta cenah ujengan cenah pangmacakeun surah Yusuf cenah budita hayang sina kasep boga turunan teh hayang naon hayang sina kasep cenah ge mang ai kasep mah faktor genetik ari bapana kieu mah ari bapana misakeun ditempo beungeut na kawas aspal mah kawas abi ari bibirna dower irungna pesek sanajan 20.000 kali maca Yusuf angre beungeut na mawal akur minimal orang mah menta ku maca surah Yusuf teh kasolehan seperti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam Ucu cenah ujang ieu teh cenah ge hayang pangmacakeun surah Maryam we cenah ge ami budak ti geulis cenah oge geulisnya ece nya cik ece ngenteung dina kaca ieu ece geulis henteu ece ya Allah ece na ge kitu atuh ece moal matak nepi faktor genetikna ge da ece na ge kitu ngan kewe nya ce nya ku aberek dipangmacakeun we surah Maryam mah mudah-mudahan murang kali teh sina solehah seperti solehahna Siti Maryam didoakeun hayang soleh ibu sadayana tepi deui lamun di Gunung Gede aya adat keneh bae geus 4 bulan jang jalma nu rada boga 7 bulan riung deui wae ibu jang ajengan mah lumayan proyek di jang diajengan mah aya deui wae kaajengan teh beda di Gunung Gede mah ibu bisa ngapal ieu mah nya abi peda di dinya mah nu sok mingpina sepuh sadayana sok ditanya ka santri ai maneh cikeun bieu menang sabaraha besek cenah ge hiji bu naon deui duit 10.000 oh wajar sia masa kitu oge ieu abi mah sok beda besek 3 amplop 100 beda cekengan ada beda carana ai mah dia mangana saukeurkeun urutan bari nunutan ai uing mah capek ngamotowipan kudu tarik wajar lamun buruhna beda beres geuningan 7 bulan sepuh samudayana pamajikan urang terus ngadaguan masa-masa lahir begitu lahir pamajikan urang jarak saminggu pasunatanana ngulem deui tatangga rek naon ieu teh mang walimatul halki cenah ajengan
hayang di parasan murang kali erek sakalian mang ejeng ekahna bade sakalian ejeng ekahna anger we nu dibaca teh eta keur walimatul halki keur dicukuran budak keur walimatul akikah eta budak tetep ngariung dina waktu penting pamenta indung jeung bapana tetep nu dipenta hayang pangduakeun jadi murang kali anu soleh tur solehah terus ngadoa mah terus ibu samudayana ngadoa. Salah satu cara pikeun mencetak murang kali anu soleh teh iksarud doa kudu ngalobakeun urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala minimal atulata salat Robbi habli minas solihin Robbi habli minas solihin atawa doa anu sejenna lah nu urang geus arapal anu bersangkutan ejeng duriah anak turunan urang samudayana ulah pakem sepuh sadayana hiji eta syaratna diponokeun we nu kaduana lamun urang hayang mencetak murang kali anu soleh tur anu soleha salian ti iksaru dua urang ngalobakeun ngadua kalau subhanahu wa ta'ala masuk kana syarat anu kadua jang syariat pikeun nyolehkeun murang kali urang asupkeun kana tarbiyah artina asupkeun kana tarbiyah teh lebetkeun murang kali urang kana sarana pendidikan sapu sadaya matak alhamdulillah di mana-mana ayeuna ibu da baheula meureun zaman bapak can aya paudnya pak di zaman bapak can aya kober di zaman bapak can aya TK can aya taam tapi budak ayeuna ditungtut di umur 2 tahun di umur 3 tahun ayeuna budak geus arinit ka paud geus init ka kober geus init ka TK dijajabkeun ku indungna di deuleu-deuleu teh di abi di madrasah di ditu ternyata nu loba jajan mah indungna we nu nganteurna masuk alhamdulillah sarana pendidikan geus diasupkeun di semenjak usia dini memang kitu syarat pikeun mencetak kesolehan teh kitu dilebetkeun kana tarbiyah pendidikan ngan urang kudu waspada pangna kudu waspada bapak samudayana ieu sistem pendidikan anu aya di dunia dina pada umumna anu aya di negara urang dina pada deketna di negara urang di negara kesatuan Republik Indonesia itu sistem pendidikan teh lamun secara garis gedena teh aya 2 sistem di urang teh pak kini abi nyaritakeun anu kieu jang wawasan nu kahiji sistem pendidikan anu aya di negara urang teh aya nu disebutkeun sistem pendidikan anu berwawasan kebangsaan ari sistem pendidikan anu berwawasan kebangsaan teh saranana lamun ditempo di handap mula timimiti ngaran PAUD timimiti ngaran TK terus naik ke SD terus naik ke SMP terus naik ke SMA atau sederajat atau SMK ayeuna bahasana terus naik nepikeun kana fakultas kalitu balikna nepikeun ka mawa gelar menang S1 S2 jeung nu sejenna itu namina sistem pendidikan anu berwawasan kebangsaan anu urang mah sok nyebutkeun pendidikan umum bahasana teh tapi di Indonesia ieu aya nu disebutkeun sistem pendidikan anu berwawasan keagamaan sistem pendidikan anu berwawasan kebangsaan keagamaan timimiti lamun kurang ditata di handap mula hiji di urang sok anu disebutkeun RA terus naik ka luhur anu disebutkeun sakola agama ngan ayeuna bahasana direka-reka bahasana teh jadi MDA jadi DTA jadi DTAA bahasana teh lah loba bae sakola agama we urang mah di baheula oge bahasana teh di sakola agama naik deui budak teh disebutkeun pondok pesantren iya ya cikal bakalna timimiti sakola agama naik nepikeun kana pesantren eta nu kitu disebutkeun sistem pendidikan anu berwawasan keagamaan sabab di jerona anu digali beurang jeung peuting teu aya deui iwati hal anu bersangkutan jeung agama mikir bapak di urang aya 2 hiji aya nu berwawasan kebangsaan nu disebutkeun SD SMP SMA palat nepikeun ka fakultas
Kedua aya sistem pendidikan anu berwawasan keagamaan eusina sakola agama madrasah dinia jeung pasantren cik kira-kira ku bapa ina lamun ditelaah ku otak anu sadar berhasil mana ieu nu dua nu aya di Indonesia Pak berhasil mana ieu lamun ditempo ku urang ibu-ibu samudayana memang ayeuna lamun ti SD tina ka SMP terus ka SMK terus ka SMA atau terus ka fakultas ka perguruan tinggi alhamdulillah lamun nempo dina hiji sisi ngaran perguruan tinggi kira-kirana setiap tahun ngaluarkeun sabaraha sarjana sarjana tiap tahun keluar nu gelarna S1 nu gelarna S2 S3 jeung sejabana berhasil memang dina hiji sisi sabab bisa ngaluarkeun sarjana sabosana setiap tahun tapi tingali ku urang ayeuna pasantren aya budak di hiji lemur 10 urang dipasantrenkeun ka hiji pasantren nu 10 masantrena diakurkeun kabeh 10 tahun balik ka imah kadang-kadang ieu anu 10 teu jadi ajengan kabeh kadang-kadang nu jadina hiji kadang-kadang nu jadina 2 anu seja nama aya nu kaditu nu sesa nama aya nu kadieu ieu seorang lamun diemutan sepuh samudayana kunaon ieu sistem keberhasilan geuningan jadi berbeda lamun ditempo geuningan pendidikan anu berwawasan keagamaan mah jiga anu kurang wawasan anu berkebangsaan mah geuning jiga anu berhasil dina menciptakeun sarjana jeung anu sejena keun balah dinya urang ulah leutik hate Pak sabab beda orientalisna beda tujuanana naon tujuanana ari tujuanana sistem pendidikan anu berwawasan keagamaan sakola agama pasantren jeung anu sejen mah tujuanana lain erek ngagelarkeun atau rek neangan gelar S1 lain pasantren mah lain tujuanana erek neangan gelar doktor atau dokterandes atanapi nu sejenna lain tapi sakola agama nu paling handap jeung pasantren tujuan anu paling inti adalah rek nanamkeun khosyatillah rasa sieun ku Allah dina jero hatena eta murid loba ibu bapak ayeuna jalma pinter tapi eueuh sieunan ku Allah hatena loba teu Pak loba zaman kiwari gelar nama palalaur gelar nama mendekat laluhur tak gitunya urang lamun nempoan dina TV ya Allah profesor doktor insinyur encan tungtungna loba keneh bae yakin moal samata-mata menang gelar profesor doktor insinyur titik-titik tungtungna aya keneh larangkeun pangkatna nah karek sekian bulan ngajabat geus dicopot ku KPK korupsi bahasana pinter tapi eueuh rasa sieun hatena ku Allah mah bahaya sepuh samudayana eta nu sok disebutkeun ku kolot balama pinter kabalinger bahasana matak ari pasantren sakola agama mah lain mencetak jelema jadi pinter hungkul tapi salian ti pinter bari bener teh dina jero hatena ditanamkeun nu paling utama rasa khosyah sieun ku Allah Subhanahu wa taala teu aya ibu hiji jurusan di mana bae ngaran jurusanana ngaran sakola anu intina jang neangan supaya hatena jelema jadi sieun ku Allah teu aya iwati di pondok pesantren iwati di sakola agama bahasana da beres kabeh ge Pak jigana lamun jelema geus aya sieun hatena ku Allah mah moal aya korupsi bahasana moal aya kejahatan jigana lamun hatena geus sieun ku Allah taala kapungkur aya hiji ulama besar ngaranna Wahab Sa'roni Wahab Sa'roni teh ngabogaan guruna teh upami telepat masih Imam Sadili Imam Sadili ngagaduhan guruna teh Syekh Ibnu Itoilah ari Syekh Ibnu Itoilah teh adalah seorang ulama urang Iskandariyah anu ngarang kitab hikam dina hiji waktos sepuh samudayana Syekh Sahrawi dina kitab dina sejarahna anjeunna maklum ngaranna ge sepuh ari garan geus sepuh meureun ulama teh butuh ayeuna teh kana generasi penerus maka anjeunna dina hiji waktos ngumpulkeun santri-santrina Imam Wahab Sa'roni
jangan ngajadikeun penerus pasantren anjeunna. Dionang kabeh barudak lamun eceuk bahasa di pasantren mah erek milih jang calon rois bahasana teh. Begitu diseleksi cek Wahab Saroni, ieu para santri kami anu loba anu ribuan anu rek dipilih ku kami hiji anu tahfidz Quran, anu kadua minimal anu katalar hadis 1050 hadis 1500 hadis. Dina kisahna murid Wahab Saroni aya nu tahfidz Quran, aya nu katalar hadis 1500 hadis kurang langkung 40 santri. Antina nu 40 santri dicana ku Wahab Saroni ka dieu maneh nu 40 da maneh teh geuningan di antara anu ribuan anu pangpalinterna. Maneh mah tahfidz Quran, maneh mah hadis hampir katalar 1500, akang geus kolot eueuh penerus jang nulikeun pasantren di dieu. Sedengkeun salah sahijina di antara maraneh kabeh mesti kudu aya anu siap pikeun ngagantikeun akang di mana-mana akang geus maot jaga. Ayeuna ku akang rek diseleksi mana di antara maneh anu leuwih pinter sanajan maneh geus palinter ieu. Mangga mama atuh naon nu rek diseleksikeun. Wahab Saroni dina kisana anjeunna ka pasar meuli manuk japati 40. Eta manuk japati 40 dibikeun ka santri-santrina, ieu kop jang maneh hiji ewangnya. Geus dibere japati 40 Wahab Saroni ka pasar deui meuli peso 40. Tah peso kop hiji ewang. Tah ayeuna maraneh santri ceuk Wahab Saroni geus nyekel japati hiji ewang, geus nyekel peso hiji ewang, jung ayeuna kumaneh pencit di mana bae tempat. Tapi syarat mencitna hiji ulah kapanggih jeung ulah katempo ku saha bae. Dina kisana eta santri 40 burber aya anu indit meureun ka gunung. Luak liuk eueuh jelema mencit kana eta japati. Aya di meureun anu lumpat kana guha, ngaranna ge ka guha asup ka jero poek eueuh sasaha luak liuk pencit japati. Aya anu lumpat di kana tangkal badag dina kisana luak liuk ka handap eueuh jelema dipencit japati. Akhirna nalika geus waktu pasosore eta santri anu 40 anu dibeklan japati jeung peso anu kudu dipencit bari kudu eueuh anu nyahun anu mencitna bari eueuh anu nyahun jeung eueuh anu ningalikeun asar daratang deui. Cek Wahab Saroni mana nu 40 santri nu ditugaskeun tadi titah mencit japati tapi kade ulah anu nempo jeung ulah aya nu afaleun daratang kabeh. Cek Wahab Saroni geuning ieu aya 38 urang. Ka mana saurang deui nu 40 ka 40 na? Nu 40 nu 38 mah dibikeun mama ieu ku abi ieu japati geus menang mencit ieu japati na ieu pesona. Di mana mah dipencit? Dipencit ku abi di gunung eueuh sasa luak liuk geresel we. Ieu mama nu abi cenah ge sami ti mana mencitna dina jero guha eueuh sasa geresel ku abi dipencit. Ieu mama komo nu abi mah cenah ge dipencit lagi dina luhur tangkal eueuh sasa pisan. Ieu mama terus kabeh keur diseleksi kitu torojol santri anu hiji datang bari datangna teh ceurik pangna ceurik sabab dina leungeun katuhuna peso masih kene aya japati masih kene utuh can dipencit tina waktu harita. Ditanya ku Wahab Saroni kunaon maneh belegug-belegug teuing. Datang pang paneurina, init pangheulana. Yeuh babaturan maneh mah init palaneuri, datang paheulana beres kabeh kitu japatina diparencit, geus menang mencit kabeh. Aya nu di gunung, anu jero guha, aya nu nurun tangka. Nah maneh init pangheulana balik pang paneurina. Ieu masih kene utuh geuningan ngaran japati teu dipencit-pencit. Cek santrina mama hampunten lain berarti abdi teu bisa mencit abdi init ka gunung erek mencit luak liuk memang jalmi mah eueuh tapi begitu kuring erek geresel mencit japati tapi kuring boga rasa ditingalikeun ku Allah. Abdi lumpat deui ka jero guha luak liuk eueuh jelema erek dipencit tapi abdi boga rasa ditingali ku sifat basurna Allah. Abi init kaluhur erek mencit japati memang eueuh jelema tapi abi boga rasa di kuping jeung ditingali ku sifat sama jeung basorna Allah sehingga pikeun diri abdi mama eueuh tempat jang mencit kana ieu japati sabab di mana bae tempat abdi boga rasa ditingali ku Allah Subhanahu wa taala. Cek Wahab Saroni tah sia geuning anu lulus mah
da kuring ge tadi teh nitah teh kade pencit dina tempat nu sakira-kira teu katempo ku sasaha lain ku jelema. Maneh mah geus hebat, berarti maneh mah geus muncak ilmuna, geus tinggi tauhidna, geus tinggi keimananana. Maka cek Wabsaroni saksikeun hei santri 38, sanajan maneh kabeh tahfidz Al-Qur'an, sanajan maneh kabeh katalar hadis 1500 hadis, tapi lamun dibandingkeun jeung ieu nu hiji cek Wabsaroni mulyakeun ieu anu hiji daripada nu 38. Sabab ieu anu hiji mah lain ngan saukurkeun tahfidz Quran hungkul, lain ngan saukurkeun katalar 1500 hadis hungkul, tapi dina hatena geus aya rasa khosyatillah sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh anu ngajarkeun kitu teh ayana teh di mana Ibu? Di madrasah jeung di pasantren sepuh samudayana. Mata kade urang ulah goreng sangkanya insya Allah kaluaran pasantren moal anu jadi bangsat moal aya. Bisi anu suudon kaluaran pasantren jadi bangsat moal insya Allah sepuh samudayana. Asal leres-leres seibu masantrenkeunana, asal leres-leres seibu anu misakeun nyakolakeun barudakna moal aya. Tapi rata-rata sepuh samudayana anu kalaritu kalakuanana lain jebolan ti pasantren rata-rata. Bapak osok bapak nempo aya santri demo ka ajengan tara sepuh samudayana beda jeung budak sakola sakepem aya demo ka guruna di pasantren mah moal aya sepuh sadayana. Boro-boro ayeuna santri ngaran demo ka guruna moal aya ajaran pasantren santri anu wani diuk dina kursi tempat ajengan moal aya Pak. Iwati didikan pasantren sepuh samudayana. Sieun sepuh sadayana karasa ku abdi baheula keur masantren. Lamun apa baheula keur ngaos misalkeun di masjid atau di madrasah sok calik tina madrasah itu. Begitu urang asup ka madrasah apa can aya tapi geus kabayang geus kacipta wajah apa keur calik dina korsina. Ajaran pesantren gitu. Nepikeun ka di ajaran pasantren mah Ibu boro-boro cologog kitu ceuk paribasana ayeuna nya. Erek salat teh urang di masjid Pak. Eueuh misalkeun kiaina, eueuh ajenganana gambaran keur kaluar heula sakedap. Teu wani urang nepikeun ka hayang ngagantikeun posisi salat dina pangimaranana. Daripada salat dina pangimaranana mending kene ngamparkeun di sajadah gigireun pangimaranana. Ajaran eta ditanamkeun ayeuna di pasantren. Jang aon teh jang nyieun rasa khosyatillah sieun ku Allah Subhanahu wa taala dina jero hatena. Mata kadua lamun urang hayang budak-budak soleh kahiji ngalobakeun ngadua, kadua tarbiyah lebetkeun kana lembaga pendidikan ngan lembaga pendidikanana sinasae teges sama lembaga pendidikan anu berwawasan keagamaan. Lain berarti sim kuring nyaram sakola kudu pek sepuh samudayana ngan ulah teu saimbang bahasana. Ai sakola menidiknya nya ari ngaji sapopoe sakola agama sapopoe ngaji anu sifatna kodok peuting hungkul belang betong ulah nempikeun ka kitu teu seimbang. Nu katilu Ibu hayang mencetak murangkali anu soleh tur solehat teh kedah aya munah kedah aya biaya Pak. Da teu di bohongan ieu mah Ibu. Ibu ari nganter budak PAUD sok mawa duit tara Ibu. Mawa duit aya biaya. Sanajan ieu teh Bapak Ibu samudayana biaya mah memang teu pati gede lamun di sakola agama lamun di pasantren mah. Abi Ibu boga budak nu paling gede ayeuna SMA kelas 2 di Men Awifari. Calik bari masanten di Awifari. Budak teu dibikeun rapotna kamari basa diteang. Ditanya, "Kunaon ceking Bu? Pangna ieu budak abdi ceking teu dibikeun rapotna?" Iya cenah Ustad pangna budak moal bakal dibikeun rapotna teh sabab aya tunggakan anu can dibayar. Naon ceking tunggakan anu can dibayar? Ieu cenah uang bangunan can parat, anu kadua ieu budak can bayaran. Jadi upami parantos dipasikeun heula mah cenah bayaran, lamun tos dipasikeun heula mah uang bangunan mangga cenah rapot canak. Nepikeun kabalik deui kuring teh nyokot heula duit. Gara-gara hayang nempo rapot budak sepuh samudayana.
tempo di sekolah agama sanajan budak ngebul 10 tahun teu bayaran dibikeun sepusa badayana rapot teh dibikeun kurang kumaha sarana pendidikan agama merek keleluasaan mu'nah biaya tepat di badag teuing lamun ku ibu ayeuna kaalaman boga budak kaluaran SMP ibu erek di Kakmen awi farikeun kaditu da budak abi di itu asupna budak abi tahun anu kamari ka kelas 1 aliyah teh hampir seep 5.700.000 hampir 5.700.000 eta sakola hungkul encan bari masantren pasantren mah beda deui daftar nanti geus 7 juta sakali asup teh aya asup ka sakola agama mayar 7 juta begitu asup aya teh aya teu aya sugan masantren kaajengan ceceng di dieu begitu uang daftar dipenta 5 juta aya moal ibu moal aya tapi kunaon hese asupna hese misalkan sakolana seuseut arasupna kana lembaga agama padahal mah biayana teu pati sapira jeung deui kasalahan urang ibu-ibu apa samudayana ieu kasalahan urangnya padahal mah bayaran lamun di abi teu gede ngan saukurkeun 7.000 mimiti di abi ibu sakola agama 3.000 banter 3.000 geus 3.000 udah zaman kiwari ditaekeun nepikeun ka 5.000 geus 5.000 naik deui saeutik nepikeun ka 7.000 tah geus 7.000 aya mimiti nu ngomong eta ajengan cenah karek kamari geus taekeun deui bae cenah ge kamari 5.000 7.000 cenah ge covid kamari gara-gara nama gitu taekeun ku hajeng aja jadi 10.000 para tepikeun ka ayeuna 4 tahun 4 tahun 1 tahun cenah ajengan naikeun bayaran tina 3 5 7 aya geus 10 cenah ge naon mah ngomong eta cenah bayaran dituak taek wae cenah ge nepikeun kana mah per bulan budak kudu mayar pasantren bayaran budak kudu sakola agama bayaran eta nepikeun ka 10.000 nya 10.000 itu kumaha mang atuh ustad mah teuing ka dieu mang sok udud naon sape-sapeting Garfit atawa super sabaraha sabungkusna 22.000 cenah di warung mah di pasar mah 20.000 sok beak sabaraha bungkus sape-sapeting 2 bungkus mikir mang sia udud 42.000 sape-sapeting budak mas 10.000 sabulan sepuh sabudayana jadi masalah di kelemahan orang sepuh sabudayana di antawisna eta mu'nah syarat pikeun mencetak budak anu soleh kedah aya mu'nah kedah aya pembiayaan sok sanajan biayana teu pati ageng sepuh samudayana abi nepikeun ka tadi ibu dina naon tadi perpisahan marurang kali di abi nepikeun ka ngabahasakeun ka ibu-ibu teu datara memang ieu mah nya tan bisi aya we cekeng kade ibu cekeng kade ieu lamun nitipkeun barudak ka sakola agama ka FAUD atau ka pasantren sina beda jadi sina beda cenah kumaha ibu kamari aya nu rek ka Jakarta di imah ninggalkeun eme lain nya naon ibu teh begitu ninggalkeun eme erek init ka Jakarta tatangga ece rek ka Manunjaya erek ka Jakarta heula 3 poe terus kumaha ce pangaritkeun nya ieu buruhna pangmarabankeun nya ieu buruhna leres kitu lin leres na ge kitu teuh kitu ayeuna ek init-initan kurang dititipkeun heula balik orang misalkan dina pangjabaan ditempo ku urang teh eme teh oh eme teh ternyata bagus dan dipelihara diparab gitunya kudu dititipan tadi dicokot di ku urang eme teh bari nganuhunkeun ka jaman nu marabanana ya Allah jelema asup ka sakola agama asup ka majelis taklim kana pengajian sakapeung mah boro-boro dititipkeun ku indung jeung ku bapana datang lagi bari teu nyaho beungeut sepuh sadayana ieu rata-rata urang nyepelekeun teuing kana pendidikan agama matak urang lain berarti budak urang teu dikusrukeun ka pasantren lain budak urang teu didedetkeun kana sarana pendidikan aya kemungkinan sepuh samudayana kurangna takdim urang kanu ngajadikeun guru-guru anu aya di eta lembaga anu matak ngajadikeun ganjelan kana rek nyolehkeun budak urang samudayana kade ibunya manis tahopa ustadahu pabduliyat bisalasin baliyah lamun aya zaman usok nganyeri kanu ngajadikeun guruna ku Allah baris dibere balai 3 ieu teh wasiat apa Ahmaji Abi Fari nusok diwasiatkeun kanu janten alumni-alumnina
lamun aya zaman nusok ngalap sepele ngalap hina ngahinakeun komo nepikeun ka mencaci maki kanu ngajadikeun ustad guruna ku Allah baris diberi ujian cobaan tilu rupa sebut sadayana mata kabi masuk paling aneh sakapeung mah ieu kunaon cekengan aya budak jelema di pasantrenkeun di abi disakolakeun ka abi diberang peuting dididik ku santri jeung ku abi tapi didenge-denge cekeng sapope ngomongkeun aing we hayu teh aneh sakapeung mah da tuh ari budakna di eta lembaga tapi kolotna ngomongkeun ajengan we hayu diruksak diomongkeun moal napol cadu bahasana kita eta kasolehan ka budak teh Pak. Tapi baris kalau dibere tilu balai hiji balaina lamun urang ngahinakeun kanu ngajadikeun guru atau ngahinakeun kanu ngajadikeun guru na budak urang hiji balai nana teh sepuh samudayana eta teh nasiya mahafido ilmu-ilmu anu ku guru urang anu dibikeun ka urang anu dibikeun ka anak urang anu geus paham anu geus ngarti nasiya mahafido bakal poho deui cek batur mah baheula nu disebutkeun ilmu kawalat nu kitu teh nu aya jadi areuweuh deui areuweuh deui areuweuh deui matak aya we bahasana teh kieu ajengan cenah budak uing di ngajikeun di dinya geus 2 tahun geus 3 tahun nah cenah tempo-tempo TKI mah da eueuh bekasna eueuh kurutna sugan bisaun anu we cenah ge nya pantes atuh da ceuk pangna teu bisa naon oge ai kitu da cenah ge jarang ngalongok tuh ka ditu jawab ayeuna mah Pak ayeuna mah zaman silih jawab zaman kiwari mah urang ulah eleh teuing bahasana anu kadua sepuh samudayana bahasana wakala lisanuhu jalma anu ngalap sepele kanu ngajadikeun guru jalma anu ngalap sepele kanu ngajadikeun guru na budak teh baras wakala lisanahu baris mintul ku Allah lesana dimintulkeun letahna lamun dibahasakeun naon sababna letah urang ka pamajikan teu teurak letah urang anak ka anak teu teurak pangna teu teurak letah ulang lamun ngomong ka anak jeung ka pamajikan disadari teu disadari mungkin aya dosa anu bersangkutan jeung guru urang atau aya dosa anu bersangkutan jeung guru anak urang sepuh sadayana nu katilu nu paling paur wabtaqara fi akhiri umrihi jalmi anu sok ngahinakeun kanu jadi guru atau nu ngahinakeun ka guru na anak guru teh adalah matak dipakirkeun ku Allah dina akhir hirupna bakal geregejeg hirupna bakal moal lesang usahana moal matak amprok jeung anu ngaran untung tapi usahana baris gijed karasana dibere kapakiran ku Allah dina akhir umurna seuheung lamun ku Allah dibere kahirupan fakir harta anu dipikasieun dina akhir hirupna dina nalika Allah merentakeun ka malaikat Ajrail pikeun nyabut nyawa kaluar imana teu kabawa dina kaayaan maut suul khotimah eta teh maut dina kaayaan keur pakir ku agama eta nu paling dipikasieun sepuh sadaya nya simkuring ngadoakeun mudah-mudahan budak-budak murang kalih bapak ibu anu aya di ieu lembaga nu diasuh di antawisna ku Kang Haji ku Haji Ceceng sinareng anu sejenna mudah-mudahan da abi uninga ari ngaran Cikuya madara sae pendidikan anak sae sina sadayana janten para jalmi-jalmi anu sareleh diangkat ku Allah janten ulamaul amilin imamul muttaqin solihina ta'iina lillahi wali rasulih nu terakhir disimkuring ka para ibu ka para bapak samudayana etang-etang kiparat majelis tina cariosan simkuring urang sami-sami ngaoskeun heula istighfar tilu wangsulan mangga sareng bapak ibu sadayana Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidna ilman nafi'a
ووافقنا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا taubatan nasuha. Terakhir ibu bapak samudaya mumpung ka dieu nembongkeun rasa kasono ka ibu-ibu ka bapak-bapak ka dulur-dulur simkuring nu aya di dieu da karuhun simkuring di asana mati Cikuya. Urang sakedik 5 menit ting simkuring urang muhasabah anu bahasa Kangjeng Nabi dina hadisna mutu qobla anta mutu. Artosna orang kudu bisa paeh samemeh paeh. Artosna orang bisa paeh samemeh paeh teh ibu samudayana orang kudu bisa narawangkeun kana zaman anu bakal datang. Minimal lamun ibu bapak ayeuna ta salat teras ngaoskeun istighfar astagfirullahalazim. Keur maca istighfar kudu kabayang datangna 2 malaikat tawa datangna malaikat Ajrail nyamperkeun nyabut nyawa urang samudaya. Lamun orang keur macakeun istighfar astagfirullahaladzim kudu kabayang malaikat Ajrail nyabut nyawa orang akhirna dipisahkeun antara kuringan jeung kurungan raga badag jeung raga peutik jeung raga leutik dipisahkeun jasmani jeung rohani dipaturaikeun. Lamun orang keur ngaoskeun istighfar ku ibu bapa sabudaya sina kabayang diri urang ngajolopong pias maot teh ngaranna bari dirungkupan ku sinyang. Dalika urang keur ngaoskeun istighfar sina kabayang awak urang dirangsadan baju urang dirangsadan di udaran. Keur maca istighfar sina kabayang diri urang dipanggul dipayang ku tatangga ditempatkeun dina tempat pangmandian dina saluhureun pasaran. Dina nalika urang keur macakeun istighfar sina kabayang diri urang keur digoreng gaveran di manian ku tatangga. Keur maca istighfar sina kabayang diri urang tas diadusan dibawa ka imah bari geus disadiakeun kain boeh wijeng kapas. Nalika keur maca istighfar sina kabayang diri urang keur dibeungkeut 5 ku tatangga urang geus ngajolopong anu aya tinggal almarhum. Lamun urang keur maca istighfar sina kabayang diri urang keur disolatan ku tatangga urang. Lamun urang keur ngaoskeun istighfar sina kabayang diri urang keur diparanggul ku tatangga urang dibawa ka paleuweungan ka pakebonan anu geus disadiakeun logak heureut jang tempat hirup kaabadian urang kuburan teh ngaranna. Keur maca istighfar sina kabayang diri urang dibukakeun pas larai ditempelkeun larai urang kana taneuh diselempetkeun dina rongan disangharepkeun ka Ka'bah atanapi ka kiblat. Keur maca istighfar sina kabayang diri urang dipadung didalikaan diurugan taneuh ditincakan ku tatangga urang. Keur maca istighfar sina kabayang tatangga kabeh ari ditipang kuburan iwati anak pamajikan nu nyeungceurikan dina luhureun kuburan urang anu aya iwati taneuh beureum jeung tetenger anu ngajadikeun ciri jang kahirupan urang. Nalika anak urang pamajikan urang dulur urang tatangga urang geus ninggalkeun kuburan tina jarak nu teu pati lila. Nalika diri urang keur aya dina rongan bari poek mongkleng buta rajin bakal urang kadatangan ku malaikat munkar wa nakir. Andai kata lamun urang balik ka alam barzah mawa dosa yakin urang mah tak bisa ngajawab kana pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Sina emut ku ibu sina kabayang ku bapa rupak nangaran kuburan poek nangaran kuburan jang mayit anu awon anu balik ka alam barzah mawa dosa bumi bakal ngagencet gegerembatan bumi bakal datang orai sujaul akro baris datang rek ngecerokan kana polo jeung mengket awak mayit anu balikna mawa dosa. Ya Allah dina kaayan keur kitu eueuh di tempat panyalindungan rek ngagero ka indung ka bapa ka anak jeung ka pamajikan hamonan geus muamat tak kakarupingeun iwati diri urang kudu siap nandonkeun kana diri urang dina waktu engke.
ku kituna sina kabayang ku ibu hiji-hijina kalepatan kasalahan urang samudaya. Urang mudah-mudahan ku Allah dimautan dina kayaan husnul khotimah, urang dimautan dina kayaan iman ka Allah, urang tiasa ditepangkeun sinareng nikmat kubur, kuburan urang sina dilegakeun sina dicaangkeun tina ladang taklim ejeng pangaosan. Dosa-dosa urang sanajan sakeprul mudah-mudahan di dosa urang dihampura sumawana dosa urang anu arageung. Ya Allah abdi teu sanggup nandangan panyepret malaikat munkar wa nakir anu satu kali tenggelan malaikat munkar wa nakir ka mayit bisa ngalap mayit 70 siku kana jero bumi. Ku kituna wang maca istighfar sawihan deui regepkeun anu bieu kusim kuring dicarioskeun, bayangkeun tarawangkeun ku bapa ku ibu kana alam anu bakal datang. Mangga sareng Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dambin adzim, Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dambin adzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mangga ku ibu lajengkeun istighfar sholawatna sirang tahlilna. Mudah-mudahan sawang-suna urang dina pangaosan urang bersih tina kalepatan, dosa-dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sababiah wasilah urang ngaji nu teu damang mudah-mudahan ku Allah didaramangkeun deui. Sanes kanten pamaksadaan urang dikobul ditampi sinar dilancarkeun digampilkeun. Oga yakin murang kali urang nu salakola kala luar ayeuna sakola rek palerek anu rek arangkat deui malah santren ka tiap-tiap tempat. Mudah-mudahan murang kali di Allah dicantingkeun murang kali anu soleh tur anu soleha. Urang samudaya salaku ibu ramana anu milarian kanggo mu'nah bekelna dilancarkeun digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-madkurah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ka ibu ka bapa sihapunten ti awal dugikeun ka akhir. Mudah-mudahan sariosan sim kuring sajam setengah langkung 5 menit aya manfaat. Usikum manaqsi bitaqwallah wallahu yahdi ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangarsa pun guru. Mugia Allah maparinkeun ka urang sadaya kabarokahan tina ieu pangaosan ngajantenkeun ilmu anu manfaat kanggo urang sadaya dunia dugi ka akhirat. Urang tutup ku doa sasarengan. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabb
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumin tawassalna bita'limin antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana aman abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran Alhamdulillah acara urang sadaya ti kawit anjing-anjing dugi ka ayeuna parantos lengse ulang tutup ku aosan hamdalah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin pakirangan kalangkungan dasi apunten kasadayana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.